Assalamualaikum baraya, wilujeng siang, wilujeng enjing, wilujeng wengi, pokoknya mah wilujengan iraha bae barayana nuju nonton ieu. Dina adangat ayeuna sim kuring bade nyanyi kitu bade bade joget, aduh nepi ka salah kieu. Bade joget dina lagu Dasar Jodoh, lagu ieu teh lagu anu paling happening teh nya. Sok rame kitu lamun ieu teh lamun aya nu nyanyi lagu ieu teh sok resep. Hayu orang sesarengan banyak orang joget Dasar Jodoh. Orang taikeun heula nadana baraya. Hayu prung susah ditambah rumah tangga teh payah salaki ngarti mandi imah tumahi lupahan sorangan badan papa senyaan dia terpegat asa pula basilan menggoda coba pura-pura rumah tangga sakapun sakudun reken tadi serahkeun tapi nah atong arang kawas lain laki pangsong ngadoja dapur duge godang. Aduh baraya lalieur atuh ayeuna teh karaya ujian encan mah mikiran ieu itu cas ces cos gitu kan watak teh baraya lieur pisan pokona mah baraya bantuan ke dieu ngapalkeun Dasar Ari Jodoh mana atuh laguna ieu teh hapunten baraya nya mana atunya inilah gogoda coba pura-pura rumah tangga sakapeung sokudung rek minta diserahkeun tapi nah atong arang kawas lain laki pamusok ngadoja dapur duge goda kasusah ditambah rumah tangga teh payah pamajikan ngarti pandiri imah temahi lupahan sorangan badan papa senyaan dunia nukuat asal ulah silang. Aduh komo dina matematika mah ucul lieur rumus tak kudu diapalkeun lieur kan otak teh matematika mah teu bisa rek ieu rek itu gitu bisa ngitung mah teu bisa geuletik oge lieur baraya lieur ahaha ucul coba mun pura rumah tangga sakapeung sakudung rek minta diserahkeun tapi nah tong arang kawas lain laki pangsok ngadoja dapur duge goda kasusah ditambah rumah tangga teh payah sakapeung sakudung rek minta diserahkeun lupahan sorangan kawas lain laki dilihat rek pegat asal ulah basilan. Atur nuhun sadayana punten sabudaya kalapatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.